dayana. Tina kesempatan ieu urang tiasa patepung paampuk jonggok sasarengan dina ieu acara. Sebab lamun teu aya nikmatna mah urang moal tiasa patepung sareng ngadakeun ieu pidato nu bade ku Simabdi dugakeun. Nah, hadirin anu Simabdi dipikahormat, tina ilmu gabajan dunya tiasa urang rasakeun, tina ilmu oge kabahagiaan alam akhirat tiasa urang rasakeun saparatos tina badis nabi anu ngabogaan harti barang saha anu ngahoyongkeun kaharupan dunayana, maka wajib bagina ngabogaan ilmu. Nah, makin loba ilmu nu ku urang diboboga, insyaallah kebutuhan sareng kabahagiaanna dunya tirasa urang hontal. Ku kituna urang kudu bener-bener diajar pikeun neangan ilmu nepi ka sajero-jerona. Nah, para hadirin anu ku Simabdi pikahormat, sakitu wae pidato singkat dina judul kautamaan nangtut ilmu anu tiasa didugakeun tina kesempatan ieu. Mugi-mugi urang sadayana tiasa terus diajar sarta ulah ngarasa males, supados urang tiasa ngarasakeun naon eta nikmatna ngabogaan ilmu. Penutup ti Simabdi mugia ulasan singkat ieu tiasa ngingatkeun urang sadayana pikeun pentingna urang kana nungtut ilmu teh. Hatur nuhun kana sadayana warkosna, hapunten bilih aya kalepatan tina carosna Simabdi.